moal cek paribasana gitu kene tapi aya di ningkatna. Nah berarti eta teh kurang ada dimanfaatkeun. Sabab lamun ayeuna urang kehidupan urang dina masalah ilmiah gitunya lamun teu aya ningkatna saur Kanjeng Rasul la burika alaya fi yaumin la azida fi ilman. Jadi teu aya kamanfaatan, teu aya kabarokahanna. Nyaeta teu alaya ka kaula fi yaumin dina hiji poe lamun teu tambah-tambah ku ilmu. Taya ge kada disana. Urang sana hikmahna berarti lamun urang oke dina setiap hari lamun urang teu nambahan ilmu berarti kirang kabarokahan. Tak usaha teh kumaha sangkan ayeuna urang hasil dina tiap dinten ilmu deui jalanna nyata kanggo urang kalima berarti kedah naon teras ngaos kitunya. Tah teras pangmungkeun urang kali kene eta sakuma kadang-kadang loba naon loba kadituka hadir kadang-kadang loba penyakit tuda. Kumaha abdi mah teh kaos eta anu gitu nya. Tah kitu oh ayeuna paraibu aduh nah abdi mah kitu teh kaos eta kumaha atuh urang kali teh nya pengen loba tuda we gitu dan mawi manfaatkeunnya. Tah kitu keun ieu malah eta-eta tan iroh we kitunya da saudara-saudara abdi oge gitu nya cantiasa gitu tapi ya mau urang silingan urang kitunya mudah-mudahan we gitu kusabab dia ayeuna dicarewaskeunana masalah tentang ayeuna pabuat pakait cek saberuntunganana dina ayeuna urang ngalaksanakeun talabul ieu mudah-mudahan sing janten pepeli kanggo urang sadayana wabil khusus kanggo pribadi abdi mudah-mudahan urang sadayana nyaeta dina sagala rupi ayeuna tegasna aktivitas urang mudah-mudahan dibarokahkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Robina teu pamitan para ibu sadayana para sepuh sadayana di pribados nararaga silaturahmi pamitan ya alam cekap sakieu wae pamitannya pilih pamitan komite kita hapunten tapi teu terangnya ya teh sok deui kata musabaraha